Cek cek jiwa lupa. Kanggo bisa ngeheot lari seri itu. Dipuguh tuh ngayot ceri Sok bisa tuh. taluk lah Ngeheot lari seri. Untung ya tengah heot wayak kieu lah pamali lah cenah. Cenah bisa ieu heheotan wayak kieu teh sok pusing aya nu nyampurkeun cenah. Harita eta kapamalian orang Sunda kan, orang Sunda mah loba pisan pamali teh atuh. pamali teh Tong ieu cenah tong cicing di lawang panto cenah. halangan Gua nama kan bising nongtot jodoh gitu. Nongtot jodoh teh jodoh ngesek nongtot teh balai gitu. dieukeun meureunnya memang tadi nama memang non cekolot teh tong di ieu tah non ngahalangan Ngan di malibir. bisa jadi karita teh nu dipikasieun ku si nu diuk di dinya teh Nya. bisa dilihat teu boga jodoh Bisa si nongtot jodoh tong di dinya gitu. Jodoh Lain yang ting sieunan boy kan. Ya, Yang sieunan boy. tong ngahalangan jelas mah gitu kan. Tapi kan harita mah dipercaya pisan. Sok sanajan ayeuna mah geus rada langka eta teh Ya. pamali karah itu teh. kadang Suga ngalawan budak teh naon pamali teh teu apaleun teu diajarkeun deui ku indung bapana. Ayo oge kadang-kadang kieu kan. Jang tong ngojay di leuwih tengah poe. Bising keasupan misalkan gitu. Pamali bising keasupan. berapa supan cai Lain kabayang tuh mandi tengah poe keur meujeuhna panas di ceos gering atuh. intina mah Intina mah kan nyaram gitu. supaya ulah gering Nah, gitu. Cuman Di carana nganggo silib siloka sampir sindang siloka sasmita teh ya orang Sunda mah kan gitu. beres. Dibuka heula buka tuh. heula. Dibuka heula. Jadi urang ngabahas ieu we pamali we nya. Oh siap. Sok buka heula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ulujeng wayah kieu para pemirsa sadayana ulujeng tepang deui pada ringan channel sim kuring Aba Awowo disarengan kuranjangan sim kuring Mang Udin Pamali. Ya. Sama. Saya Mang Wowo heheotan. Jadi non tadi teh Pamali. Pamali orang ngabas Pamali teh tang urang ngebahas eta we panyaraman sebutna teh. Nyaram teh di ieu di lamun istilah nama tong dilakukan gitu tadi Dilarang. dilarang larangan lah istilah nama. Jadi tadi mau meheotan teh non? Sok kadang-kadang mesti disampurkeun ku. Sampurkeun maung jeung baheula mah. Sampurkeun maung. Mau ayeuna udah maungna ieu nya istilahna di kota misalkan. Nah, tapi kan meureun ai harita mah bisa Ya masih di bisi di sakureling imah teh sok kadang-kadang aya si belang di hareupeun rumah. Sapertos kampung pun bapak kan tahun 50-an tadi musiknya leuweung kan daerah dia teh. Upami wong ieu teh ditaong dina bilik teh kan kabukur mah nganggo biliknya bumi teh. Keur ngadakong gitu. Di luar teh. Si mau teh. Kalau matak tong heheotan teh pantes harita mah gitu. Kan Kang Ibing ya aya carita mau. Tong saraskeun. Tong eta bisa di opi ge. Iya tuh aduh ya bener. Jadi heotan gitu aja. Nah, gitu. Bisa aya nu datang Bisa gitu. itu datang cenah. Tak gitu. Seueur pisan panyaraman Di Sundanya. Abi anu familiar ya nya kampung anu tekeng teh. Lalanggiran cenah. Lalanggiran. Tong lalanggiran cenah. Ya budak teh nya lalanggiran. Lalanggiran teh posisina budak teh nangkuban. Sukuna kaluhur. Suku dicungketangkeun Nah, gitu. Siga langgir. Langgir teh kalajengking. Oh. Langgir teh kalajengking. Lalanggiran teh Kalajengking. Kakalajengkingan. Nah, gitu. Dan teh si suku teh diangkat. Set. Nah, itu teh cenah cekolot kapungkur mah bising paeh indung. Paeh indung eta teh. Eta teh panyaraman eta oge sami. Lalanggiran budak da baheula mah sieun urang oge kan. Nya. Teu wantuna begitu. Nya,
kok mau disebutkan bising payah indung. Oh. Wah. Urang mah boga indung nanti gitu. Si bapak kawin deui tah bising gitu. Tah gitu. Lalanggiran dapat miliar. Lalanggiran. Aya oge misalkan panyaraman tong ngawur uyah. Nyi, ya bisa kan ka cawene kawan oja lah istilahna mah. Tong ngawur uyah nyi bising nyeri tuur. Sok daun hubunganana ngawur uyah jeung nyeri tuur. Ngawur uyah teh urahna awur awur. Diawur-awur. Atanapi Ngawur di kanu masak loba ting juga diawur gitu. Henteu, istilahnya diawur-awur gitu. Diawurkeun bicinan gitu. Padahal kan pada dasarna mah eta teh lebar we gitu kan. Bajir bisa untuk diawur-awur uyah teh tada bisa wae kan kanu lain oge misalkan ngawur beas. Atau ngawur naon deui dahareun atau kumaha kan. Tapi dina ieu mah dilarapkeun kana ulah ngawur beas bisi nyeri tuur. Nyeri tuur teh atuh meureun kan urang teh lamun kelapar mah kadang-kadang tuur teh nyoroncon. Nah, sigana mah urang mah sigana babaledogan ieu oge gitu. Ngawur beas ulah kamu ngawur kagorengan batur lah eta mah. Eta mah nguar. Ulah tawanya bahaya pisan eta mah. Mohon. Aya deui cenah. Ni ulah lalu bana mah ka istri itu teh. Udah dicara bener. Kan istri mah iya istilahna teh non. Calon indung sigana teh. Kayak eta kadua pamediekeun mah berlian gitu loh. Jadi kedah seueur dilindungi di ieu seueur batasan. Intina mah kanggo ngajaga. Nyi, namanya nyi tadi nya. Tong ditiung rangkep cenah. Bising kotokeun teh soca burem wengi-wenginya non sareupna teh tepatus katinggal istilahna duka tah eta. Jadi dina tiung rangkep jadi ngetiung dirangkep hujan udah teh kenging. Mun kamu nganggo ieu mah helm Harley mah teh kenging pisan. Tah kitu. Tapi kayaknya mah bariasa geuning ngarange ciput. Wallahu alam eta ciput kalebetna tiung atanapi kumaha. Tapi dua tapi da seueur aya namanya. Bisi naon teh? Kanggo ieu bisi kotokeun. Kotokeun. Jadi ai kotokeun teh hayamnya. Kotok teh hayam. Ai hayam geuning ai geus ieu maju ka magrib si panonna teu pati awas. Tah eta jadi teu pati awas. Sigana mah meureunna ngangge hiji tuh ngangge dua jadi kan jadi ieu nyonyeng sol naon tuh jadi teu patos katinggal gitu. Sigana. Kan urang babaledogan we gitu. Mangga bilih pamirsa aya nu uninga hartos salaresna gitu ya. Kan hartos salaresna maksudna makna dina maknana gitu nah. Dina jero eta. Nah mangga tiasa ditulis di kolom komen. Lajeng. Terus tong diuk dina nyiru bisi sakalor. Terang sakalor? Sakalor teh siga epilepsi gitu. Oh nya. Teh eta naonan diuk na nyiru. Atuh. Jeung keur ka budak leutik tuh. Ya bisa jadi eta. Pada jeung naon atuh tah bros, nu jelas mah. Namun diangkat nyiruna. Gak mau alam deh. Tapi kan dina zaman harita panginten nyiru teh kalebet parabot dapur anu sesah didamelna oge kan do agung teh ya kan. Biasa janten eta teh pamisakan ical nyiru kan sesah oge kadang-kadang kan nyiru dianggo oge kan teu ukur kanggo napi beas kan. Kadang-kadang jang metikan sayur atau napi kumaha gitu. Kayak eta kedua pami dicalikan mah kan eta kan si nyiru teh kan biasanya diangge tuangeun naon gitu nya bongol. Karena pami dicalikan kan ya mun diangge napi beas. Buat tuang sangut sebuah hitut ya. Sejantung dicalikan. Babaledogan. Mohon datuk malieun abdi kantos aya nu nyarios. Saupama aya barang anu manfaat ka urang, anu manfaat naon we barang nama? Ulah nepikeun ka dilengkahan. Eta teh penghargaan kan pada dasarna kan. Ulah nepikeun ka dilengkahan oge teu ngeunang komo didiukan. Eta kan nyiru aya manfaatna kan. Tak usahakeun. Hari iya tuh berarti kacida pisan eta tukang ojek. Kan motor teh manfaat. Kumanehna dilengkahan deui, can didiukan. Can didiukeun ka batur nya. Kan eta memang piparanteunna. Ya gitu. Namanya kursi gara sok. Lamun kitu. Jadi kayak Kang Tos ninggal video gitu nya ka ieu salah satu seniman Sunda oge Babeh Berlin gitu ya. Ninggal dina video YouTube anjeunna ngisi di mana? Kampus nanti kampus ISBI. Tepirang
nyekeun ngajarkeun kendang tapi filosofi di bawah ieu salah Dibahas sabiosna teh kada ulah dilengkahan cenah punten. Nah, cenah teu pira gitu. kendang padahal lumpat mah kana tadi lamun nu manfaat. anu mere manfaat ka diri urang ulah nepikeun ka disapirakeun. Eta teh dilengkahan teh disapirakeun atuh. Sok ayeuna urang ninggal Quran dilengkahan. Oh, ngamuk tah nu ninggal teh tah. Gitu. Tapi di dalam kurungan kecuali anu memang kudu dilengkahan jeung kudu didiukan. Teu naon eta. Digoleran oge kenging. Nya sapertos kursi. Tadi kan emang piparageunana didiukan teu naon. Motor tadi dilengkahan gitu kan. Ini eta kan gitu dilengkahan. Cumuhun ari ieu mah da memang kedahna di kitu kan biar aku aya urang kulantaran masihan manfaat ke urang eta motor dipanggul. Nah kan gitu. Sip. Terus tong ngihan ruhak cenah. Panyaraman kapungkur. Ruhak teh ieu ruhai atanapi ruhak. Seuneu lain ruhak. Tapi kadinya ngemut. Ruhak teh seuneu lamun urang ieu ngadurukai tah si lain seuneu tapi anu barakna lah bara lah cek ieu mah. Ruhak teh bara. Tong ngihan ruhak bisi nyeri kiih cenah. Cekolot nah di kangtos eta kangtos entong ieu nya bisi ieu jadi si panasna pindah jadi kan bepas di baranon jeung jeuriheun we nya jeung jeurih kon lah maget mah pamirsa anu ngeul ya jeung jeurih kon ya jeung jeurih kon pamaget jeung jeuriheun istri ari dia mana we teh teh ieu pemi nginum cai haneut anu tacan ngagolak saurna mah. Tapi di ubarana teh justru ngihan ruhak dibalik atau tah gitu. Tak itu tekengeng ngihan ruhak ruhai nyeri iih nyeri pipis lah gitu ieu nama. Lajeng Tong diuk dina meja bisi loba hutang. Panyaraman eta oge. Meja makan. Ya, meja makan komo meja hakim. Komo gereja didiukan. Poina nuju rame hakim MK. Gitu nya. Yo gek we diuk dina ieu. Mau tadi talapung. Pilih gitu. Kahiji ngahalangan eta teh. Kedua eta saur sepuh mah cenah. Upami urang ngadiukan meja teh sok ieu sok loba hutang. Tah eta teh ngagambarkeun kumaha ati-atina sepuh-sepuh kapungkur ngadidik urang kalihna kunaon meureun barudak ayeuna mah lebih bedegong batan barudak baheula gitu. Da panginten da baheula mah dididikna we kitu. Budak teh tong kieu bising kieu, tong kieu bising kieu ayeuna urang tong main game bising naon kudu kan naon anu dipigawena naon hukumanana efekna gitu kan. Kapungkur mah satos kieu kan. Kapungkur ge dieukeun disilipkeun gitu. Ya, tentu langsung gitu. Tapi tak eta pola didik orang Sunda kan gitu, pola didik orang Sunda. Terus misalkan kieu ulah ngeusian cai pinuh teuing, leber teuing tah. Misalkan ngeusian cai pinuh, misalkan ieu pinuh tah. Entong sasakeun se tah. Bisi kawirangan. Cok ka hartos teu dalas atuh ayeuna urang ngisian cai pinuh teuing. Keplok atuh. Mubazir kahiji mubazir, kadua lamun aya semah. Sopan nya teu sopan. Teu sopan lah, teu sopan. Siga ieu siga nu nyungkun deui oge. Ieu teh itu mere naon. Jeung di ieu nanti nya memang teu sopan pisan gitu. Tapi tah ayeuna eta panyaraman eta kumaha supaya dugi ka barudak urang walaupun dengan cara kekinian kan cara ngadidik pola didik kekinian da barudak ayeuna mah kadang-kadang mah teu ngarti jang tong cicing di lawang panto itu apa bener kan kumaha mun di silip sambikeun jang tong main HP wae atuh bisi atel tuur tak gitu. Terus aya deui misalkan kieu nya ulah dahar pipindahan video pindah ka ditu geusian deui pindah ka ditu nyawa-nyawa di kebun binatang misalkan gitu kan bisi maot di pangumbaraan
celok di dia eta kan sileup pisan nya katinggal sileup pisan punah-pindah ieu mah gitu nah aya di panguwaraan teu balik deui gitu nya pemi mah masuk akal sih gitu nya pemi orang ieu aya lain bisi teh kan bisi bisa jadi kan kemungkinan iya jadi pemi orang nomaden gitu ya pindah-pindah nya kemungkinan urang maot teh di mana teh apal gitu nya maut di mana teh kemungkinannya ageng gitu ageng jadi eta mah keuna kana paribasa kieu aya dina orang Sunda mah kan bengkung ngariung bongkok ngaronjok sok sanajan kumaha oge nu penting mah ngariung. Eta kan orang Sunda mah kan gitu kan ngariung we ngarah nya salah sawiosna ngarah teu maot di pangumaraan walaupun orang teh teu apal bakal maot di mana sugan didinya misalkan Kang Wowo tos pesen ke malaikat saya mah yang mautna di Mekah di Mekah kita centang buat karek-erek ninca ke Mekah tos maut pilih gitu kan eta jadi ulah dahar punah-pindah kecuali di nu undangan dek naon atuh pindah-pindah oge nya kan nyokot ieu eta mah henteu can dahar nyokotna karek nyokot karek parasmananana kumaha mun parasmanan tuh hayang jupa-jup cenah jupa-jup nyokotnya duh hayang es krim eta mah beda deui eta teu naon kecuali di undangan kan tadi kan paminu piparageunana nu memang kuduna gitu teu naon gitu dahareunana beda teu mungkin ayeuna di undangan nyokot sangu di dieu balik deui nyokot sangu deui nyokot sangu barangna beda. Terus tong kacai maghrib sok katerap penyakit tong kacai maghrib sok katerap penyakit da baheula mah Kang Wo antara imah jeung cai teh kadang-kadang mah jauh katampian cenah baheula mah di mana aya mata cai didinya urang mandi tempat gegero tempat nyeuseum jeung rata-rata sok rada jauh baheula mah nenggang ti imah ka tampian teh gitu. Untuk cara ayeuna mah hampir unggal bumi gaduh kamar mandi nyalira gitu. Kan biasanya ka tampian. Mata air mah kan biasana pami kita nya pasti aya di handap gitu. Da imah urang di luhur gitu kan nya pasti jauh. Kunaon katerapannya atuh da keur mapoek harita can aya listrik. Jabaca iya nanti misalkan hari maghrib mah kan rayem gitu aja bisa jabacan aya tanjakan teh masih keneh di sasego awi kan penerangan kamu lamun usum hujan mah bising ti seureuleuh ti Soledad jajan aya penerangan anak kirang nah hari tamu panginten kadinya bising jadi penyakit nya jadi penyakit di seureuleuh gebulu bolek sek nah ubaraneun gitu bising katara penyakit. Terus tong nyeng serikeun anu hitut asli eta pamali teh artina bisi ompong cenah atuh kumaha lamun nu teu kadenge tapi nu kadenge mah sok urang teh padahal cek Rasul lagi teh ya kan nya menutupi aib teh kenging saur Rasul mah kieu ulah yang serikeun anu hitut ulah yang serikeun anu di urang oge aya ulah yang serikeun anu di urang oge aya hitut kan aya di urang ge boga hitut sok kaluarkeun ayeuna pisan tah gitu sok sanajan ieu tah kitu ulah yang serikeun hitut bisi ompongan eta bisi ompongna ting kumaha eta bisa tina panyaraman eta bisa nyababukeun ompong eta intina mah kadinya lah ulah nyamuk aib tadi kan muka aib jadi ulah diuar-uar gitu nya jadi karunya oge mun diseng-serikeun kumaha coba loba batur gitu kan karunya oge bisi terbuli bisi naon nya kapungkur aya cariosan kieu kanggo aya carios kieu dina hiji anu tahlilan tahlilan gitu nya ngaradium kan biasa kan opieun di tengah gitu kan pas tos ngadua kan opieun kalau luar ruangan kalau luar aya salah sawios anu tahlil teu kiat hoyong hitut kieu eta set
Ya kan kata-kata gitu kan. Elekes-sekeng dah. Elekes-sekeng. Bawa turana tukangin. Apalin gitu. Dah. Manehna jelema jahil. Kena kababaturanana. Katinga sih. Kayak gitu sih kana teh. Tingalikeun. Kes elekes-sekeng gitu kan rada panik pan beuki nyalengit pan nyalingit pan. Seberasi kesang diberotkeun mah atuh harga diri wan. Nya ku ieu nanti ku bawa tenan teu bira. Di kieu tah. Nu kieuna kan gepek kan. Hei, udah ditutup lah, buka. Kan luas. Langsung dut dah. Pas ngangkat ke dut gitu, padahal aya trikna teh disamarkan ku dehem. Ngan palur dehem teh lah eta paneu. Empret cenah. Telat. Itu kena itu pas di kieu isan takut cenah. Cenah gitu. Nah gitu. Atuh sakabeh cerita tuh menang tuh jeung seureun karunya gitu ya. Kecuali pami jalemina nya santai gitu. Banyak ini kan pami nu keur macicingeun gitu. Ketamah balik ketamah. Eta tah ngusap birit bari init teh. Tah eta. Ngusap birit bari init bisa gitu. Komo misalkan anu si ieu teh calon pimpinan tueun teh dinya wang gitu. Harga diri padahal teu pira gitu. Teu pira. Padahal mun geus kawin dihajakeun gitu. Tahu bar nyeri huntu. Lajeng. Lajeng ulah ngadiukan pantal cenah. Nah, bisul cenah kan. Tahu. Eta dalar atuh sanes ku bisul-bisul teuing atuh ngadiukan pantal para ngadeng nya teh sopan. Teu sopan. Para paranti mastaka kadang-kadang dianggap ku mastaka. Pantesan eta para sinden teh bari sulan besok ngadiukan pantal. Sinden ngadiukan pantal. Eta mah khusus eta mah sanes kanggo bobo eta. Khusus. Eta bantal khusus kanggo sinden kanggo calik atuh sawangi jeput. Iya, calik atuh kabayang atuh meureunna selesna elekes-elekeng da. Teh tinggal sekeng cangkeul, tinggal sekeng hayang hitut. Nah gitu. Terus selajengna anu sering pisan ke urang kadangu kapungkur tapi wah mudah-mudahan para wargi oge aya nu apal nu uninga ulah nuang cau pangsisina bilih kasingsal teh rok teh gitu kan singsat kasingsal teh lamun misalkan urang keur dibagikeun teu kabagian teh eta kasingsal ngaranna misalkan ngabagikeun budak 5an aya cau aya dahareun opat misalkan jadi 2 3 opat si hiji eta kasingsal. Saya pisan pernah gitu nyeri hati teh Kang Tos kapukul jeung Bapak uninga teh nu bedegul Kang Nunu apa Mang Nunu teh buka bersama Mang Nunu ya buka bersama gitu di daerah mana gitu nya eta mah bener pisan kan ngantri seueur gitu nya ari pas giliran urang beak nyeri genok ya nyeri hati mentegeg jeung bahasa Arabna mah ari ngantri mah jauh gitu aku jauh na teh kan urang teh ngantri jeung nungguan alah beak masih teh lagi geuning mang di mana teh Jalan Dr. Sutami mana nu deket IP teh aya dinas naon di dinya teh gitu buka bersama nih nyeri hati itu minta atahna itu kan kebuka puasa tuh atau mau sugan itu saya tuh bagian atahna gitu bismillah mun anyarankeun mau ditagih ya gitu tah tagih gitu ulah ngadahar cau sisina bisi kasingsal tak padahal urang pada apa cau anu panggedena nu mana sisina lah di sini gitu. Sok tinggal. Ayeuna ke uih podcast ieu sok amungan ka ieu ka pasar induk. Tong nu ieu caringin jauh. Sok tinggal ieu. Mun ieu naroskeun ka tukang cau we. Dek naon ka dieu? Ieu yang ninggal cau sang sisina bener panggedena. Pasti panggedena. Eta mah bagian kolot. Tapi kan ayeuna nu laleutik mah Raja Saraya nu laleutik. Henteu sisi bisa eta di antara misalkan anu dina sasikat pangsisina pangbadagna. Eta teh biasana dihanceungkeun yang kolot. Eta trik. Duka wallahu alam tapi sepuh-sepuh urang kapungkur panginten aya
kebijakan lokal kebijakan lokal anu ngedahkeun caupang sisina kanggo sepuh nya menghormati lah menghormati gitu. cik atulah aya nu leutik mah da kadut no gimana beda jeung kadut kolot istilahna mah cek kasarna mah gitu. Da kitu Kang Wowo. Jadi kapungkur mah pamalinya panyaram teh nya dieukeun lah larangan tapi disilipkeun ya, gitu. Dieukeun lah silokakeun kadang-kadang gitu. Tak itu panyaraman teh seueur pisannya panginten kayak mah urang ieu kan we kapala wargi. Panginten aya di daerah abdi mah kieu cenah. Gitu. Misalkan di Ciamis orang Ciamis nongson ieu di abdi mah kieu, lamun teu kieu bakal kieu, lamun teu kieu bakal kieu. Panyaraman teh ieu mah pamali. Mun teu kieu bakal kieu. Aya kemungkinan setiap wewengkon benten gitu. Panyaraman ieu dan sareng seueur pisan eta teh panyaraman ieu sareng panginten antawis Kang Wowo sang abdi da ieu mah kan istilahna mah budi pekerti secara lisan. Lisan mah kan teu tertulis berarti kan eta hukumna oge hukum ieu kan hukum moral kan. Aya bahan benten oge misalkan di sepuh Kang Wowo kumaha lamun pamalina soal hiji hal tangtos tiasa janten benten sareng anu didugikeun ka abdi gitu di sepuh abdi sok sanaos eusi nama sami lantaran ieu mah istilahna mah kearifan lokal kearifan lokal sareng ujung-ujungna kana moral pribadi generasi gitu istilahna mah anak incu urang gitu. Jadi pangitan inti nama ya sok sanaos nya namina pamali ka zaman menung urang kali ayeuna nya bade percaya mangga tapi nu pasti mah bade teu percaya ge mah tapi nu pasti mah ulah ngahajakeun ulah ngalawan gitu. Nya tujuanna mah kitu sih. Hormat we lah nya gitu muncul sepuh teh tong ieu bisa tong lalanggiran gitu nya. Nya kun bae we gitu nya maksudnya tong ngalawan gitu. Ieu mah kearifan lokal gitu. Nya nu penting orang terang naon namanya teh maksudna gitu nya kaos tadi entong maknana gitu. Nya bade percatan bade henteu ge mangga tapi nu penting mah ya kearifan lokal nyungkeun dijagi. Nya tong gitulah tong di malah dilawan gitu kan malah dicempat gitu kan. Salah saeueusna eta teh pola didik ini anu tadi kearifan lokal lah. Orang-orang Sunda ngadidik generasina toh buktosna geuning kan kolot urang mangan ukur SD kadang-kadang mah SMP paling ieu tapi bisa ngadidik urang anu langkung misalkan urang jadi sarjana urang jadi sakola luhur padahal anu ngagedekeun urang teh samet SMP urang can tangtu budak urang bisa luhur batan urang misalkan jadi S3 S4 S5 nah cantang tuh eta teh. Alhamdulillah orang ge Kang Tos ngarasaan bangku kuliah gitu nya teu hasil. Tah gitu. Itu pemirsa. Urang silih hargaan, urang kumaha pola didik sepuh-sepuh urang, sepuh-sepuh pawargi sadayana di diarona teh ngandung hikmah anu kedah diteleuman henteu ditinggal cangkangna hungkul gitu. Teleuman lebetna maknana kumaha upami tos kengeng maknana oh kitu geuning tangtos urang oge langkung paos tangtos urang oge langkung bijaksana kanggo masihan nilai kana kearifan lokal tadi. Tah kitu panginten Pak. Tah kitu pamirsa sadayana mugia aya manfaatna atur nuhun anu parantos manco ti kawitan ugi kalekasan. Wilujeng tepang deui di konten anu menarik selanjutnya. Gaya manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambihan sakedik ulah hilap like, komen, sareng subscribe. Pamali pamit kitu. Kita saya pamali mah. Awas. Atur nuhun sadayana.